kekayaan berlimpah nu luar biasa. Ieu nu aing itu nu aing. Bro dipatok bro di juru ngalayah di tengah imah. Ieu nu aing itu nu aing, ieu nu aing itu nu aing. Eueuh nu nandingan kekayaanana. Nomor kedua, Firaun teu pernah sales macan. Salila hirupna nya mah gagah bae. Sehat bae. Sugih aya di nyana, gagah aya di nyana. Beunghar aya di nyana, jabatan aya di nyana. Cak nyana nu kos kieu mah pangeran. Geus aing mah ngaku pangeran. Jadi Firaun ngaku pangeran. Ku sebab gagah. Kaya. Di urang ge sebenarnya mah lain Firaun. Lain Firaun bae asal dibere gagah, bae geus aku mah pangeran bae. Aya jelema tadina susah, kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug, make jempol suku. Bakal gitu tuh, bakal itu sendal aing, make jempol suku. Eta kapan sarua Firaun. Masya Allah kan. Kadanan nyokot sorangan mah geus kajen jaya anak buahna atuh make lengan cek bawa tuh kadieu. Kadeun itu. Ieu lain make suku. Noel lagi make suku. Trek. Kadeun tuh sepatu aing. Jing suhun Gusti suhun. Mahalan sepatu jeung nyawa sia. Budak pohara amat sih. Tinggal sia aing pangeran. Sugih aya di Firaun, gagah aya di Firaun, jabatan aya di Firaun, nyana ngaku pangeran. Aing pangeran. Ku ego nyana ngaku pangeran. Aya deui kacaletot omongan tapi ku sadar-sadarna. Ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga Bismillahirrahmanirrahim. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Wallahu a'lam bimurad walamma waqalan samangsatun iba alaihim yatasalu fir'auna parisu siksa al-azabu tegasa siksa qalu maka ngucap ya Fir'aun ngucap ila Musa ya Musa uda'u ngadoa sirah Musa lana kada ingsun sadaya rabbaka ing pangeran sirah Musa bima'ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun ya Rabb indaka ing dalam sanding sirah min kasbil azabi anna saking dan ilangkeun siksa saking sun sadaya aman lamun ngimankeun ingsun sadaya lain lamu qasamin utai lami kulam qasam kasyafta yakti lamun ngilangkeun sira anna saking sun sadaya rizaing siksa lanu minanna laka yakti maka bakal ngimankeun temenan ingsun sadaya laka kadue sira wala nursilan lan yakti bakal nguculkeun ingsun temenan ingsun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun Allah alam bimaradi falamma kashafna maka samang-samang sangilangkeun isun agung bidoai Musa kalawan doa kangjeng Nabi Musa anhum saking al Firaun ari zaing siksa ila ajalin maring waktuhum
utawi alu Firaun baligo iku kang tumeka kabeh ing ajal izan kaget ari kala iki kasyafnahum utawi alu Firaun iku yan kusuna padang udar janji alu Firaun kabeh yan kuduna tegese padang ngalaludar ya alu Firaun ada min jazina alu Firaun wa yusruna lan tapi alu Firaun gawe ala kufri mengatasi kufri alu Firaun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin Allah alam bimuradi fantaqamna maka nyiksa ingsun agum minhum saking alu Firaun faghraqna maka ngeram ingsun agum hum alu Firaun fil yami dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyu kang asin biannahum galawan satuna alu Firaun bisababi annahum gawabu kalawan sebab satuna alu Firaun iku pada ngagwarakeun alu Firaun biayatina kalawan saking ayat ingsun agung wakamu lanana ya alu Firaun saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh la tadabbarunaha tegese ora nangangen ya alu Firaun kabeh ha ing ayat Fir'aun beserta kaumna disiksa ku Gusti Allah imimiti larang pangan waila nu pohara tetap masih kena buang kawarah tetunduk kana karasulan jeung kanabian kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ka bangkawarahan Firaun jeung kaumna ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wadama ayatim mufassalat dibere banjir nu pohara dibere simutan nu pohara dibere kutu tumak nu pohara bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian kangjeng Nabi Musa alaihissalam tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin gumede sombong tetap teu percaya ka kangjeng Nabi Musa Masya Allah mahal hidayah numantat cek di dia walamma waqa alaihimur rijz ketika terjadi kali ali Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna qalu ya Musa kaum Firaun teh dararatang ka kangjeng Nabi Musa mundur ka kangjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit ketika kaum kangjeng Nabi ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara genangan air nulir teu beda jeung laut eta kaum Firaun datang ka kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut ya Musa he Musa ud'u lana rabbak coba atuh ngadoa jang kami ka pangeran anjeun
ya pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya boro-boro ngalengitkeun siksa puguhnyanana ge pangeran tersiksa lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa la in kasafta anna rijza lanu'minanna wala nursilanna ma'aka bani Israil. Lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak ieu kenabian anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit dengekeun ku anjeun Musa lanu'minanna laka kami bakal ariman kabeh ka anjeun wala nursilanna ma'aka bani Israil jeung yakin kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil deuk dibawa ka mana bae pan hebat jasa lain lalagaan pohara jasa bener cek anjing Nabi Musa kami mah tilok ngabohong sakali Kanjeng Nabi Musa teh atuh kapan kita dakwah kemudian kaumna aya pamentah yang dileungitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman la asalukum alaihi ajra teh hayang dibayarnya nama lain cara si eta nu penting iman ngadoa Kanjeng Nabi Musa ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uning ngabawa kaum teh menta ka abdi lamun teu mah dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal arariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israil anu kuari dijadikeun budak ku raja Firaun teh geus dimanggakeun deuk dibawa ka mana bae ge supaya salamet ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti. Kanjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta kene eta banjir teh leungit banjir kaum baralik hebat Musa suga ngaing geus teu hebat sihirna aja hebat nu tatarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman buang kawarah jasa tak kaum Firaun. Ku Kanjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janggina tapi ternyata horenganan tetep teu iman. Kanjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah. Begitu unjukkan deui ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet. Simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh atuh unjukan deui titahan Firaun ka Kanjeng Nabi Musa ku Kanjeng Nabi Musa atuh diduakeun deui ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae mereka tilu disiksa deui ku Gusti Allah ku kutuk kitu keneh ementa doana eueuh deui tetep bangkawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep begitu eueuh dengan doa Kanjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firaunna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu
falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu falamma kasabna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun. Kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalinhum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu arariman siksa deui ila ajalinhum balik kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yang kufur siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yang kufur ieu kaum Firaun teh ingkar jalir tina janji wa yusirruna ala kufrihim terus makin menjadi kufurna. Masya Allah. Gitulah kaum Firaun. Kufurna terus bae anu luar biasa Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira numantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa ieu nu aing itu nu aing bro dipato bro di juru ngalayah di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing nu nandingan kakayaanana. Nomor kedua Firaun teu pernah sales macan salila hirupna nya mah gagah bae sehat baik sugih aya di nyana gagah aya di nyana beunghar aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah ngaku pangeran jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urang ge sebenarnya mah lain Firaun bae asal dibere gagah bae geus aku mah pangeran bae. Aya jelema tadina susah, kemudian nyana dagang usaha kuari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus kajen jaya anak buahna atuh make leungeun cek bawa atuh kadeun itu ieu lain make suku noel lagi make suku trek kadeun tuh sepatu aing jing suhun Gusti suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia budak pohara amat sih teh nyawa sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran aya deui kacaletot omongan tapi ku sadar-sadarna ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga eueuhna naon di alam dunia nu ayangan Allah doang ki halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya mah atuh Mansur Husain ditangkap ki halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar ti ka dieu cek Sati Jenar eueuh Jenar cek jana eueuh Jenar di dunia Allah bejagaan Allah kita kada gitu cak wali sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolol tuh coba geus Jenar jeung Allah eta kada tandinganna wali sanga
Allah jeung jenarna tidak ka dieu teh nyana nyebutkeun eueuh jenara ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya halat jarwa bae anallah jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres ke penting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui napakur nya jol setan assalamualaikum waalaikumsalam saya anu salam teh ka deuleu setan cek setan manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah unggal penting maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah aing mendek nanya bae kasih pernah aya jawaban teh Allah henteu sia ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyaeta jana ieu hayang aya jawaban sakali aja sia ieu terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban buku keur bingung jak jan teruskeun apa ulah jak aing ulah ayo jawaban mah tuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjak sia sakilang urang minta cinta bae ka we hajo jawaban pun ngambek urang nyeun surat taju hayang balesan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan beuh budak hajo eueuh jawaban ti eta awewe pan urang kesel cek setan teh cecak cinta bae dia kesal atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa pan teu kadenge sora-sora najat heueuh nya atuh makan geus balik teruskeun eueuh pangeran mah eueuh atuh lah aing moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh pangeran jan orang sugana atuh ka aing mere jawaban sora ge atuh kumaha makan ajak setan tuh babaturan jeung setan mah kos kitu ya dek nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis dina impian teh maneh wauh ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim masyaallah nu ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim heuh eta ya Ibrahim oh ditangkep dilepas hatur nuhun kula kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aing nyaho di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jasa man dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadina teh ajakianna lah ja bener setan-setan ge omonganna ai bener mah meureun coko tolol sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun ulah atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah
unggal peting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban. Nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh ulah gelok aju kudu kumaha tu kayakinanana ya Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut paeh kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ka ajal bakalna nyawa keluar paeh tah moal paeh nangsa tah maekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul kawetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran ai kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur sa Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah nu bisa ngiceukeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan kajero hate Masya Allah cak jana bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna nabi nu mere ilmuna wali atuh langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduk anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya da jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek kira teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teh julusup ka jero hate tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim mah anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena eueuh nanaonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tek ngarifat jana ka Allah begitu pentingna ngadoa ya Allah ya Rabbi asa aya Allah malam kadua ngadoa di asa aya Allah malam katilu pohara jasa setan datang deh sia teu ngajeding amat sih kamari mah sia nurut gai apan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadenge Allah goblok sia setan geura cicing dihareup gelut sia jeung aing. Pan saya jadi gagah. Kuari mah geus eueuh mobilan di jero hate aing.
motor jero hati, jabatan, wilayah, nu aya ngan Allah doang. Sia buang kawara, musuh Allah. Kadia siap aing jadi, tikam siap aing. Waduh, cak setan jadi kos kieu ye. Ini setan bebeja nya ka raja setan. Tuan Raja, naon sia? Aya hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilek bae haju. Nyana geus nganyatakeun pimplan Allah teh nya aya nya Allah tapi kuari mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae ge waduh malah kula deuk ditikam datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia paharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deui ka aing hasil digoda deui ku setan keur Allahumma mantak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh teu kudu ka make sorana naon lah make leumpang aing bluk 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 coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan encan ge aing ngabungkeuleuh nya geus wassalamun ya kecil ya kos kieu bae kecil isukna ke moal waka cak setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka deui mah ji cekin sanu nuturkeun nya ditutup deui wah asana ieu asana lah eta setan makhluk Allah ieu itu makhluk sesama makhluk tidak usah saling mengganggu kadengeun kan ku setan ayo sia salat Usolli sunat tahajud Allahu akbar jiban keran aya deui bae. Aing salat tahajud teu kuat ya kos kieu bae. Teu kuat ieu Bang Nes. Agara ke walad doli dadah. Aju ka pamajikan nyulus. Kak, pancen geus keran muka deui. Atuh keran loncer meureun. Wah, kencang tadi ge geus tapi muka deui. Eta muka jeung kuku mah jurig. Emang gak kasihan ka jurig gitu. Teu isin doang gitu. Setan lendelekeun bae. Ya, kakarak sakitu. Tapi aya nu kuat. Siap keran, ngocor bae ku jurig sia. Teh sieun aing mah aing. Teh sieun. Bo gagah cak setan teh. Geus kajeun. Tahajud. Allah. Plek aya sora. Ya, arak sora. Ingat teh sieun. Waduh, kuat cak aja. Mulai menyang. Setan ieu bisa beneran ini mah ya sepeda menyan kuat oge ya mah ya jagane menyan bok ibang tuh wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus bari pocong mah aya di jero tapi ieu mah bebeneran asana ieu mah enggak saya gegeran bae tahiyat barakatus salawat itu asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum cak setan sakitu doang encana naon urang geus kos kitu mantap digoda terus ku setan tah ieu ge kiai tahajud digoda ku setan tah eta setan mengagoda teh pohara jas mantap Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana tajuk sehat bae teu pernah muriang sanes macan kos kieu mah sedeng aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran hartina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beleumeun Allah tapi ki halaj mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga Siti Jenar eueuh nanaon ge Jenar mah eueuh nu aya ge Allah malah ka surga ngaku Allah tapi ka surga nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka naon sih eta perbedaan anak jero hate nu ieu mah ngaku pangeran ego nu ieu mah anallah sadar
sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat kajero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeun Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis misa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran orang gitu lah mun ngaji makan empat mah nggak hiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk manja makhluk nggak hiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang ya Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebutnya hiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kasampurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal meujeuhna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantak berani perang teh sieunna naon nu di deuleuna Allah mantak musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang bae ge sabulan kele dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus joren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur iuk udangna nu gede abe pacar wali urang setan diuk di luhur di dieu masyaallah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia dipakai ulin ke setan masyaallah nah bangkawarana kaum Firaun teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam malah terus inkar kainkaranana anu leuwih menjadi-jadi tibatan meme disiksa ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ngadoa mangga Gusti sakitu ayana dakwah abdi teh diparentah ku Gusti tapi geuninganan kitu bae teh kaumna teh mangga nyanggakeun ieu kaum Bani Israil teh teu bisa kaluar tina belenggu penyiksaan Raja Firaun panjang bakal dongengna engke dihareup ieu mah ngan sakadar caritaan sebagai itibar doang nu ujungna fantaqamna minhum atuh ku Gusti Allah eta kaum Firaun teh disiksa berikut Firaun kumaha fil yammi fa'aghraqnahum fil yammi disiksa ku Gusti Allah melalui laut panjang dongengna disingkat heula di dieu mah ieu mah keur carita kaum-kaum nu bangkawara akhirna Kangjeng Nabi Musa merangan Firaun Raja Firaun nyerang ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun mun urang pernah ka Mesir kemudian urang ningali kaayaan negara Mesir didinya ningali lautan anu pernah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun anu langsung lumpat ke negeri Yordan Laut Merah urang bakal neuli jadi lamun urang ka Mesir terus ka Yordan eta lautna eta urang cicing di sisi laut Laut Merah didinya urang dahar merenung laut ieu nu baheula nyingkap nyaho tah urang tah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun kabeneran Firaun kan jelema pinter asana
asana bahaya cek Firaun tapi terus bae diudak datang ke laut pinggir laut kaum ngajoak kabeh ieu urang kudu kumaha ieu urang kumaha tenang cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah bere instruksi ka Kangjeng Nabi Musa gebukeun eta tongkat teh mun ngomong Kangjeng Nabi Musa mah aso tongkat tapi cak Allah mah lain tongkat orai mata kan hakikat mah kos gitu lamun urang nyaritakeun Sidina Umar kafir waktu eukeur kitu Sidina Umar jadi jawara cak Allah mah nyana teh bakal jadi mukmin anu luar biasa keimananana urang mah nyebutna kafir ka Sidina Umar teh masyarakat teh tapi cak Allah mah mukmin sejati beda cak urang pandangan urang nu teu nyaho ka ilmu hakikat jeung cak Allah ieu Kangjeng Nabi Musa nyebutkeun aso tongkat cak Allah lain tongkat Musa orai nu dibawa ku sia mah jadi beda urang cak Allah cak urang cak Allah beda nah peupeuhkeun tongkat peupeuhkeun tak belah laut wah kaum Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna berangkat nyebrang di Laut Merah tinggal Raja Firaun teu ieu mah laut ieu kan negara aing nyaho ieu laut kajen kumaha ge mending balik deui mah cilaka ieu aing Musa mah kan hebat jasa sihirna caknya jeung aya di non kitu jero hatena bahwa Musa teh sebenarnya rasul aya kos kituan Firaun kos gituan tah ya nama emang jelema hebat kan aing mah balik deui lah begitu deuk balik deui Allah ngutus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail anu jadi kuda malaikat Mikail anu numpakan kocek Firaun naik kuda lalaki anu hebat ieu malaikat Jibril ngarupa kuda nabika dia datang aya bae dihareup dek lantaran dek belok deui jadi dihareup teh masyaallah ieu kikian teh eta Firaun teh ngabalikeun lesna balik sia teu daekeun sebab eta malaikat Jibril teh kuda ngarupa kuda Nabi Kang eta buntutna diacungkeun ka luhur jadi eta kuda Firaun teh lain neuleuh jalan neuleukeun eta empeu-empewan poho eta kuda Duantake kuda lamun geus neuleuh nu bikang kos kitu leuwih bikangna atuh lalaki ge lamun hobi ka nu kos kitu asal dibukakeun atuh geus lupa daratan kajen teuing imah dijual buruan dijual nu di deuleuhna eta doang dibikeun kabeh ka orang Karawang beak kabeh nu kolot geus kabagian nu kolot sawah nu ditu teh ka mana ka ulah loba omong pindah ka Karawang oh jadi orang boga sawah di Karawang mencong beak kabeh mobil teh ka mana ka bawa ke Karawang kabeh mobil Karawang motor Karawang sawah Karawang masyaallah pohara jasa teh urang Karawang betah sarila aya mah kitu bawa diri asal geus eueuh bae haju bae mulai kita balik geus ka dieu tah ieu ge kitu atuh malaikat Jibril ngagodana pinter jasa ku buntut dikitu-kitu namri jasa pa namri aju meureun nyana ngarupana meureun lain deui barangna tuh tinggal kuda Firaun bae sial cak Firaun ieu kuna aya-aya bae deui ka bawa ku kuda eta terus ka laut padahal mah embungeun Firaun embungeun geus kituan eta wes geus kituan balik tetap bae kuda kitu deui set dicilakakeun ku Allah mah babari langsung ka laut begitu ka laut Kangjeng Nabi Musa geus nyebrang Firaun mah brus jeung kaumna wabeh dikerem ilah siksa terakhir ku bangkawarah antaqamna minhum faghraqnahum fil yam ukamin wagung disiksa Firaun beserta kaumna faghraqnahum maka kami ngerem ka Firaun jeung kaumna fil yam di Laut Merah laut anu pohara jasa cai nasim bi annahum sayyana Firaun berikut kaumna bi sababi annahum kadzabu bi ayatina ku sebab ieu Firaun kaumna wabah
ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kami nu agung wa kanu anha ghafilin bari nyana paroho ka aing teu pernah berpikir bahwa nyana teh diciptakeun ku aing gas sikat ku aing beak kabeh bye tik sakal mah Firaun begitu kakerem maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah eta Firaun cek sakal kulantaran manehanana di jelema pinter Firaun mah lain lalagaan tetapi begitu manehna rek maca syahadat diberehese ku Gusti Allah aya kertek di jero hatena mah aya ta Firaun teh bener Allah teh jeung pangeran bener tapi tetep teu bisa akhirnya digulung ku cai tunggus ampul-ampulan ribuan jelema puluhan ribu beak kabeh berikut jeung Haman berikut jeung tentara-tentarana kaum-kaumna beak kabeh anu disalametkeun jasad Firaun sebut mumi kuari aya jasad aslina dibalsem di Mesir jadi urang mun ka Mesir urang bisa langsung neuleuh jasad Firaun di zaman Kangjeng Nabi Musa ka dieu sabaraha ribu tahun dihitung kahitung ku ahli falak kahitung teh geus aya hitungan-hitunganana hitungan ti Kangjeng Nabi Musa ti Kangjeng Nabi Musa kan teu lila terus Kangjeng Nabi kitu kabelah dieuna diangkat Kangjeng Nabi Isa jadi eta tadi perhitungkeun ti Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Kangjeng Nabi Isa eta teh ngan saukur 2500 tahun 2500 tahun terus ditambah 500 tahun masa patrah jasakeun Kangjeng Nabi Isa mah jadi kuari urang 2000 2015 tambah 2500 jeung 500 tahun berarti 3000 jeung 2000 5000 tahun ieu jasad Firaun aya keneh dibalsem ngan bedana ngaletikan saeutik jeung aslina deui aslina artina aslina teh henteu dilempengkeun teu paehna Firaun teh kan kitu tah kayak dihareup bakal dicaritakeun urang ngundongeng Firaun nu dihareupna paehna Firaun teh kos kitu nyeri jasa beureunanan sakaratna ieu nikel ka dieu ieu aslina eta bae henteu dirobah henteu ieu kuari ge keaslian Firaun kos kitu waktu paehna kos kitu bae molotot ieu na kieu ina nikel nyana molotot ngan pedah ngaletikan doang tina asli kana gua dan untuk besi neuk hayang neuleuh Firaun uteuh kudu ka Mesir di urang aya keur ieu dibawa ke Jakarta jadi rame atuh mumi dibawa ke Jakarta dek nanaonan ditampilkeun atuh naon kitu ngaranna usaha we tapi ulah kos gitu tapi direferensikan ku negara dibawa ka urang di Istiqlal pan harita aya di hayang neuleuh Firaun langsung ulah ge neuleuh pan ka ditu hayang neuleuh kos kumasi Firaun teh ngan lamun neuleuh langsung gegeraan ulah cepet ulah lambat ulah dilelenget urangna kudu bari istighfar astagfirullahaladzim salila orang neuleuh Firaun kudu istighfar bae astagfirullahaladzim atubu ilaihi astagfirullahaladzim bisi tepa Masya Allah kuari diamankan di Mesir tetep Firaun asli jadi 5000 tahun aya deui nu nganyatakeun 4000 tahun ieu keur carita 4000 atau 5000 tahun berarti nyata Firaun aya nu mantak ketika orang Amerika kunjungan ke Mesir kemudian diteliti kunyana terus sejarahna dibuka lobalah nu asup Islam orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman dibuka lebar-lebar Mesir makan daerah turis Mesir, Yordan dibuka jadi nyana memang penghasilan teh nu gegedena mah ti tamu Mesir, Yordan nu gegedena anu asup ka nagara adalah tamu
ngalir tamu-tamu ka Yordan ke Mesir sebab eta loba peninggalan-peninggalan karuhun baheula di Mesir eta aya mumi aya Firaun kemudian di Yordan eta aya kitu peninggalan-peninggalan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam loba mentak terus tamu teh ke Mesir ke Yordan ke Mesir ke Yordan loba luar biasa penghasilan terbesar dua negara eta ti tamu-tamu. Nah iyalah dongeng tinggal urang ngalanjutkeun tentang kaum Bani Israil anu geus salamet ku ari nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam wa aurasnal qaumal ladzina kanu wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim wa kana 'ata'ul kharasan lan ana sapakai apa kang bangsa Khurasa Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi wa Allah anhu saking apa ya guru ku ngucap ya apa jab ngucaping lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima Iza akalur riba kanal khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa ambles lan gempa bumi wa iza jaral hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan wa iza zahara zina wa alanu bihi kanal maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kanal mautu maka tinemu apa maut wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon wa idza ta'ada 'ala ahli dhimma kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas ya si wong ala ahli dhimma ing atas ahli dhimma kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasaan ahli dhimma cek Kiai Atha al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah idza kana khamsun di mana terjadi lima bakal bukti lima hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba masalah naon ku ari ribaan urang meuli imah kreditan riba kendaraan kredit riba urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba mana nun teu riba kuari timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%
kuari mana anu ribaan coba naon ribaan mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget kudu kumaha tungke eta ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pan pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus kadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Ieulah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasura fillas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakarak rerendengan bae rerendengan ge isin bareng. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan.
Masya Allah. Geus kasih, geus kaisin buat. Budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadenge naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran, berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran, nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan Jenderal anu cengcemana anu. Menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang, eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana deuk dipake deuk henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyataan. Wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat dalam halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah, di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara, di urang ieu WNA, WNI, warga negara Indonesia asli, WNI anu nyieun warga negara, baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang, bayar upeti kan ka negara. Ketika urang na berlebihan terhadap manehanana, dimomoy ku urang, sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang, bergerak perekonomian, bahkan lain sekedar perekonomian, nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi. Iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah, orang pribumi na ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir. Urang kene nu salahan. Datangnya nak mawa duit ke DPR diterima, nyana bisa laluasa gerak. Nyana datang ke atasan diterima, atuh kan laluasa. Boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan, ka organisasi Islam, diterima, atuh nyana leuwih laluasa gerak. Maka lain sekadar perekonomian kuari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir, bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nya. Akibat urangna lengah. Kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur. Hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi.
Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari, geus bara runcul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh, lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang ka hareup. Lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari? Lantaran lunak terhadap ahli zimah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang? Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi. Tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nah iyalah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah. Cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli zimmah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun, negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun, negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang, anak urang, incu urang jeung balarea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.